Batur sih ke kebon. Panas sih sorangan. Baik. Sugan we tuh hujan kebon heula. Mang Jan. Jod. Keur naon? Aduh. Oi. Biasa we keur BAB Jod. Ka mana mana Jod? Ka kebon. Kebon. Lu kebon we. Urang ka imah nyamper eueuh. Pan keur wahangan Jod, urang keur ieu keur pusing. Ngalepus bari ngising Jod. Tung ngilu. Ngalah manuk. Ka mana? Ngalah manuk. Ngilu atuh ayo. Ayo tuh. Tuh atuh Jod, ayo. Amal mau loba ieu manuk. Itu ka kono. Oh, ayo tuh kamu. Duh, merah jeruk teh. Kumaha isuk dek ka Bandung deh. Rasahan. Ikan ayaan nih jeruk lagi. Until kan. Oh, jagung ngegoleh deh, ku angin gitu. Anjir kita ya. Ada hawe kena. Ngeunah istirahat lah. Kita minum deh. Aduh. Apa ini? Wah, kan seger gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dai. Hei, geus beresan ka dieu heula tuh istirahat. Geus lohor ya, nginum heula dia. Siapa tuh? Heuh. Nah, silakan. Nginum heula tuh. Wah, mantap. Benar apa? Beneran tuh ya. Nah, enak kan? Ada itu ke Bandung. Isuk pokoknya pohon Isuk? kebon Oh. para rubuh can itu pom. Ari nung maneh nah teh digawe gitu. Itu kasiwer mata kurang ge. Oh gitu. Berarti dah ari deuk ke Bandung isuk mah. Doakeun sing salamat. Bedoa namanya. Tapi ulah pokoknya oleh. Tenang we. Gampang. Kitu nya. Wah, loba jelema teu. Wah, moal. Oh, baik tuh. Oh, kanukna. Oh, bagus. Ayo. Paruntan. Lama ya teh. Biasa we, ulin. Oh, mangga. Ujang curiga euy buah-buah. Tapi mah kebon gaya nih. Heeh. Meureun deuk ulu alamana. Bisa jadi urang euy. Tapi orang suudon heula euy. Si orang salah sangka ke dosa. Mending leuwih hade mah orang tempo heula. Heuh, hayu atuh. Intip itunya. Penasaran urang. Heeh, sarua urang. Ayo, ayo. Hayu ah. Nah, di mana? Makan jahat. Oh, mana? Nya. Lumayan ya capek. Capek, Jod. Baiklah. Endah ge pemandangan Jodnya. Iya, kita bos kebun mah. Iya pisan. Regangna Jod. Regangna jang ikat. Halah, nu geus kelahor deui seukeung deui balik nu. Sudah tak? Setengah 12. Udah lah, nu. Siap. Nah, oke. Hese. Ah, kira aku hese. Mah. Ah, iya hiji deui. Isu ka mana-mana nu? Isuk teh urang teh ngojek ngintir cudai. Sugana atuh ngalat tamah jeung udud mah lumayan. Heeh. Paling nu penting mah halal we lah. Ya baru udah kan. Kamarana Wah, Iya ulin. aduh. Juang rupiah unggul ya. semangat bener. Gawe di mana ya, Nak? Lupa kebon Eta tidinya. Cacar-cacar. Heeh tuh. Salah. Jadi kieu. Tapi eta ningali Mang Ujang si Ojod. Curiga ke dia. Jadi intip heueuh. Ting dek Nah, hari orang teu ningalian. Teu ningali we Jangan jalan mana? mana meureun. Wah,
Lain Bi orang kan parunten. Ulin morenan. Paling kayak ngalah kerarancang sih mah. Oh, ulang layang urangnya. Anggar urang euy curiga euy. Mau bedog teu? Mau. Lain tong suudon disirik naon Kan ada curiga mah boleh. Oh, curiga mah sih. Otak boleh. ngintip heula. Lain gitu euy, da urang geus lohor namanya nya. Kumaha orang mal bisa mantuan atuh. Oh, bahaya tuh dah. Soalnya ka ulaman heula dah. Aya perlu atuh lah. Bahaya tadi. Balik tuh urang nya. Ya siap. Ayo lah kabur hujan. Sok atuh. Siap dah. Siap pantau terus. Kan bahaya setengah atunya. terkemudi. Kemana katanya? Hayu. Kan tadi janjian. Ayo urang teh nya. Sok hati-hati. Ayo, kemana nya, Bin? Ayo ah. Ayo, baru dak teu arah kali nyari. Orang tangan ya. Tangan we. Ayo. Siap. Juga ngeureun heula di dia. Jod, geus aya ieu na, keren ieu na. Teu goreng ngalah deui. Ngalah tuh Jod. Ieu we udah lah sih, Dek. Sok. Jod euy. Capek Jod euy. Moca itu Jod. Alah, Jod aduh. Dah memang pemandangannya indah Jodnya di perkampungan mah angin Sejuk ieu. geus sejuk pemandanganna Jod. Mang ujang mah Naon? di dewe heula atuh nya urang rek nangan regan. Sok atuh daguan Yang di dia. penting. Bari udah heula Jod dulu. Wah, iya. Ah, iya. Halus tuh. Wah, sip, mantap. Wah, iya dia manuk. Mantap ya, penting. Jod, ayah manjang, menang. Tuh, menang. Menang lah. Jod, di masa pandemi kieu orang nungguin ke kebon Jodnya hindari berkerumun Jod orang teh. Benar. Semoga corona cepat berlalu Jod. Amin, amin. Meh, orang teh usaha teh bisa lancar gitu Jod. Mata orang ngalaman teh naon. Di urang ngeri oge Jod sebenarnya mah. Ngerina naon Jod. Piraku barudak teu di sakola, henteu sakola-kola gitu Jod. Ari nu hajat di mana wae Jod berkerumun gitu ta Jod. Aneh, Mang Jang. Anehna kumaha Jod? Kan baheula mah dilarang mau HP, kudu sakola. Ayeuna mah dilarang sakola, tapi kudu nyawa HP. Tah eta Jod. Bae Jod sama lain urusan urang Jod, urusan pemerintah meureun Jod gitu Jod. Pantau we terusnya. Pantau. Ikut. Ini tuh jadi ini. Turkeun Kemana? Belah mana yang didengar? Oh, ternyata Jod ah. Ah, Jod lah, pasang Jod. Dia ngomong, Dicok Jod kumaha? dia bersihan he. Susuganan menang. Tuh Jod da. Marana oge urang teh. Iya, nya. Bagian dari usaha Jod. Iya. Penting heula. Ini sok kumaha Jod? Iya. Terus? Iya, ke dieu. Oh, Kudu make kunci dieu. kunci. Kasih imah hoy maneh make kunci Jod. Ge imah sok kunci mah. Itu ge make kunci ya. Sok kumaha Jod? Ieu. Palangkeun ta, ieu kuncina teh dikedekeun ya. Kuncina teh. Terus ke kumaha manukna Jod? Nya urang tes we ku naon? Ku regang. Siap. Ieu teh kadekeun heula talikeun Terus supaya nyangreun ke manukna. Cing sok kumaha Jod Jod. Ah. Apa urang mah Jod. Maklum atuh urang mah urang kota Jod, minumnya juga ais susu. Kan kete ieu manuk teh diberepan di dieu. Tah, ieu ibaratna manuk lah, suku manuk. Kita nyengcelek ka dieu. Jadi, beunang. Bener hebat Jod euy, maneh pinter Jod. Kitu. Bodoh Jod, maneh tapi pinter geus kitu mah. Ya Jod surojotnya. sok ayeuna mah urang pasang nya. Sok atuh Jod lah. Pasang Jod. Pana kunaon Jod? Naon nya?
Oh, orang yang lemer kayak musim hujan teh. Wah, beki manuk lemer. Yang beuki lain jelema wae. Mau mana ada orang tak apal Jod. Sok Jod. Oh iya aya Neng, tong jauh-jauh. Lemer. Sang disediakeun. Aduh, mana yang seri bilang aku pada lemer euy. Tingali we engke. Manuk beki lemer. Beuki atuh. Amalin manuk urang beki lemer make cabe ieu nah Jod. Wah, geus sip lah. Dari sok atuh bae. Kali hui itu mah. Gua juga noy. Mau balik mah. Siang macam bagus. Itu guys, Oh, maraling euy. lain. Wah, kayak manuk. Geus udan mana geus? Mana sudon? Salah manuk ini. Terus kumaha salah sang. Lu bisaan gitu nya na. Kumaha? Oh, kadinya meureun jiga marak dibeuleud cingcoan pieu. Tincek sok, tincek. Nah, kok goreng ini ah. Goreng ah. Anjang. Oh, udah jelema mana? Wah, baru udah. Kena pikatan itu mah. Oh, coba kejot tuh. Woi, woi. Hei. Rusak. Oh, ngagiriming-mingan manuk atuh. Haja-haja. Nyaho ngajak keur mikat. Dengan jepret. Goreng sih mah mau. Diruksak Jod, tempo Jod. Nyaroksak. Lain atuh pan kertan manuk. Ieu nanaonan maneh. Ieu nepi ka diacak-acak ieu. Jod ngahina teh mah Jod ngaruksak pikatan Jod. Heueuh kudu Sikat Jod. Tuman Jod. Galak kitunya euy. Galak teh sieun mah ku arif. Ada mal elek-elek teh sieun ku bedog. Lain naon ieu maksudna ngaruksak pikatan ieu. Kita pan keur mikat urang teh. Lain atuh udah sugan teh rek ngaragari lagi hui atuh kan teh. Beri gen naon tengah jepret-jepret acan. Tuna anu kieu mal bekieun manuk mah teh. Lain mana ngajak ribut. Geus capek-capek orang nyan ieu. Nah, maluk sieun orang teh sieun. Tak apa orang selila di Banten. Naon di Banten teh maneh? Puguru lain. Oh, dagang burayot cenah Jod. Sikat Jod lah tuman. Ayo dina lega. Sok Jod. Jod lah. Ah, sieun mah kitu Jod. Sok, sia. Sok. Pangsian ku gaet Jod, penuh nih mau bedog Jod. Mana heula? Aing teh mau pangaruh. Mau bedog. Gaet Jod, jeung urang keun nu mau bedog cenah jeung mau gaet. Siap. Hayu urang lajuan we mah. Oh, Jod jam si eta. Siap. Semangat Jod. Semangat. Sok sia. Semangat Jod. Tuman Jod lah. Oh, Jod, tuman gitu. Nih. Jod, sabar Jod. oh, bodoh. Ampun atuh. Itu menang ampun. Jod, ya, menang. Oh, mana daun mendekat salah suluh. Gararing euy. Tong serius teh nongtonna. Udah mah meni alas suluh. Heh, sulu gararing euy. Gararing euy. Wah, ieu teh menjang. Langsung buat aja lah. Lumayan bener. Coba euy. Kerennya Ini mah ciptakan perdamaian euy. Oh, perdamaian ya mah. Tah, lobat tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di channel Nang Haris. Saya Nang Haris. Doni Ojod. Saya Terus Dadang. Priawan. Saya Dadang. Saya Ujang Bahar. Untuk penonton-penonton semua, mohon maaf jangan ditiru. Ingat, jangan ditiru Iya, adegan-adegan di film ini. Betul. Karena adegan di film ini dibuat hanya untuk hiburan dan bukan untuk untuk dicontoh atau untuk ditiru karena sangat berbahaya sekali guys, gitu ya. Mungkin Bang Ojod ada yang bisa ditambahin? Ya mungkin pesan saya ini sangat berbahaya ya kalau ditiru. Jadi ini tidak ada unsur apa-apa, hanya sekedar hiburan saja. Dan sebuah kebetulan ini saya lagi apa namanya? Mencari bambu ya, Iya, bambu bambu buat bakar. kayu bakar gitu guys. Ya segitu mungkin. Gimana Bang Nak? Pokoknya jangan ditiru, ini cuman bohongan tadi. Ya, alhamdulillah film sudah selesai.
bahwasannya di film ini ada edukasinya ya, mungkin bermanfaat atau menghibur. Terima kasih yang sudah menonton, karena jangan suka sekali berburuk sangka kepada orang lain, belum tentu kebenarannya. Itu sebetulnya di film ini yang menjadikan contoh itu ya. Terima kasih untuk semua subscriber yang mendukung Nang Haris. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di film yang berikutnya juga Bang Cudai tidak ada karena izin dulu ya. Saya mau berangkat dulu. Oke. Keperluan lain. Kita tutup. Kameramen Rahmat Nugraha bersama semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Dadah. video berikutnya.